Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah. Sholawatu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menangkang halaman 22. Sabi'a asyara hari anu ka 17na eta tartibu tartib. Rukun salat ka 17 nyaeta tartib. Naon sigatna tartib teh Kang Abdul? Tartibun tartiban sigatna naon? Azimna tuh pemodal dipikir dulu dong. Pilih mah tara ditanwinannya, ai pilih tara ditanwinan tartibun. Oh lain pilih gitu mah isim. Ya. Isim naon cenah. Pilih mah tara tanwin, tara make alif lam. Nasoron, mah aya nasoron, nasoro, nusiro. Tartibun naon cenah sigatna ceu masdar sulasi rubai kasih bangsa tilu bangsa opat bangsa tilu bahasa mujarad atau mazid fi warna ka hiji nama Abdul bab kasabaraha mah Abdul kedua tak apa lu Abdul sulasi majid warna kaya dua cenah cenah kisok sulasi majid warna awal tilu bab terus akrama yukrimu farroha yufarlihu qatala yuqatilu farroha yufarlihu berarti asup kana naon farroha yufarlihu kisok tasrif farroha yufarlihu tafrihan tifrohan farrohan
Ci sok ieu tasrif rottaba yurattibu tartiban tartibatan tirtaban rottaban murottaban fahuwa murattabun rattib la turattib murattabun kitunya diasupkeun kadinya bisa eta siapa atunya tartibun mau apa ini mau non mau saeutik teu pira 38 mantah 39 fa at-tartibu tartiban eta sih eta mah tah tingkah nasabnya peskeun hik di alif laman at-tartibu kamana tanwinna eueuh ieu tara ngahiji alif lam jeung tanwin mah tara naon tara ngahiji dina hiji kalimah mun aya alif laman isi mah kitu nya mun aya alif laman tanwin tidak bisa mun aya tanwinan alif lam teu bisa kecuali dina darurat nadom cenanya dina nadoman dina syair-syairan tola'al badrun alaina ini sakitanya aya nyerioskeun bahwa al badru teh make tanwin cek asam mah ulah aya alif laman ulah naon tah ulah ditanwinan da aya naonan aya alif laman tapi nyerioskeun tola'al badrun alaina kitu nya tas sangri mana at-tartibu terus tulikeun deui mah asabi asyaru ayat nu ka-17 na eta tartibu tartib fa in ta'ammada maka lamun ngajaja ieu si jama fa mangka in lamun ta'ammada ngajaja ieu si jama tarkahu kana ninggalkeunana tartib tarka kana ninggalkeun hu tartib kaan sajada ari gambaranana ninggalkeun tartib eta yen sujud ieu si jama eta saperti itu eta bahkan eta nage eta non lamun diayakeun kitu nya suratu dalik kan sajada ari gambaranana ninggalkeun tartib eta tetap seperti yang sujud dia si jalma qabla rukui dina sameme rukuna ieu si jalma sujud meme ruku batolat maka batal ieu salat jawab in lamun batolat mangka ketika di mana-mana aya lamun kadituna kudu aya naon maka lamun maneh daek maka dianter ku urang sadaek we fa in ta'ammada batolat maka batal ya salat wa in sajeng lamun poe si jama saha film dia tanya sahawasan atau sahawa entah sahawa sahwunnya sahawa tangga sahawa kitu tukurkeun si wauna kana alifnya gitu kan abdu ieu mah ngaran-ngaranan ngasalkeun mah ieu ngasalkeun asana saha nyaeta sahawa sanggeus sahawa kitu tukurkeun si wauna kana alif naon sababna li taharrukiha wang fitahima qabla karena diharkatan si wawu jeung patah harap samemeh sahawa wawu di barisan hik samemeh wawu non sahawa memeh wawu non sahawa mabdo memeh wawu non ha jabar hana jabar kacek sorob kudu tukurkeun si eta wawu kana naon ana alif jadi kumaha saha wa in saha fi'il eta teh nya fi'il naon fi'il madhi nu kitu mah nya fi'il wa in saha jeung lamun poho ieu si jama saha cenah eta bahasa Sunda eta mah nya bahasa Sunda aya bahasa Arab mah saha
Sa teh artina poho. Isim payana sahin. Nonta? Sahin asalna sahiwun. Wah geus aya deui nya. Isim payana tingkah PS sahin. Kok tingkah PS tapi sahin JR-nya. Asal gue asal nata geus meunang ngamodif. Asalna sahiwun. Oh panjang eta mah deui nya. Ngajina mata kudu nyan. Wa in saha jeung lamun sanaja jeung lamun po ye si jama fa yu'id maka kudu ngabalikan li si jama fal yu'id. We ta fa yu'id sabaraha kalimat fe lam tu yu'id. Pianya. Fe jawab fa jawab lam non nu kitu. Ha? Lam non neng. Fal yu'id ditete tilu Mang Abdul. Fal yu'id fe lam terus yu'id. Fena fe jawab non in tapi nya wa in saha jeung lamun poho ya lamun pana apa jawab teh fal yu'id lamna lam amar tentu nonta lam amar taya di urang mah aki amar terus tayanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu dah. Fa yu'id lam amar teh kasih kana amil jawazim di antara amil jawazim wa jawazimu samaniyata asyar wa hiya lam wa lama wa alam wa alama wa lamul amri ta aya bali wa lamul amri jeung lam amar eta lam amar nu kieu Mang Abdul Mang Abdul dia mah dua deuknya lah satarianya cenah urang mah teu kapanggil bae sadaya lah. Mang Pami. Payuin maka kudu naon? Kudu ngabalikan. Lam amar asup kana fi'il mudhari ngajajemkeun fi'il mudhari asalna yu'idu. Eta teh naon ta? Yu'idu asupan kulam amar lam jawazim. Liu'idnya. Datangan ku pajawab memena fal yu'id yu'idu asal tas ain teh aya iyanya tas ain teh aya naonan aya iyaan panjang yu'idu tas ain aya iyaan datangan kulam amar li yu'id nah cenah li yu'id lam na ngaclang hek disukunkeun tungtungna di jajemkeun ka mana cenah eta iyana asana kan li yu'idu datangan kulam amar li yu'id tungtungna dinaonkeun dijajamkeun disukunkeun alamat jajamna ku sukunnya tah kulantaran aya harap sukun 2 li yu'id aya iya jeung naon jeung dal aya harap sukun 2 paeh 2 heg lain dina naon nama lain dina naon kieu teh lain dina tempatna aya harap paeh 2 lain dina tempatna maka piceun hiji nya piceun hiji mana nu miceunna tadi dia pilih-pilih kemana miceunna pilih harap paeh harap elat pilih harap elat aya iya aya dal ari ieu mah harap elat harap gering dal harap sohe harap cager atuh pilih nu cager anu gering mah kaditu piceun nya jeung naon ge tanya tah liu'id nonta liu'id kana tah idza taqassakina ni baca apa dia eti kausakina naon teh kaidahna podinya idza taqassakina ni fil poho deui aduh poho satarea po wa in tajid harfaini sakinaini wahdib liwahidin bi ghairi maini lamun anjeun manggi harap 2 paeh peku anjeun piceun hiji ulah kabeh gitu nya lamun aya harap 2 paeh piceun hiji ulah kabeh mah piceun hiji ngan pilih rek milih nu cager rek milih nu gering ya.
nya itu pilih nu cager, pilih anu nanta anu cager. Pilih anu cager. Payu'id maka kudu ngabalikan deui si jalma ilaihi kana rukun anu ditinggal, illa ayyakuna kecuali yen aya ieu si jalma fi mislihi eta tetep dina pantarna rukun anu ditinggal matruk. Au badau atawa dina sabada misli patatimu maka sampurna bihi ku ieu misli naon rakaatuhu rakaatna ye si jalma walago jeung laga naon mah perkara saha nu po ye si jalma bihi kana ieu bihi kana ieu rukun salat nomor ka 17 nyaeta kudu tartib. Aya tartib teh ceugna sapina kumaha cenah ala yuqaddima udwan ala udwin itu bahasana nya ala yuqaddima udwan ala udwin eta teh halarese oge nya ulah ngaheulakeun hiji anggota mandadikeun anggota anu sejen ulah ngaheulakeun anggota anu barisna cenah panderi mandadikeun anggota anu baris tieulah ribet oge jaga tarif teh nya kieu lah nya heulakeun nu tieulah pandadikeun anu panderinya tapi geus kitu nya tartib nu tieulah heulakeun nu pandari pandarikeun sesuai naon runtuyan nomorna kamari nya kudu tartib. Kecuali dina niat jeung takbiratul ihram nanta kecuali dina niat jeung takbiratul ihram teh eta mah teu aya tartib bahkan bareng teh akannya bareng teh ngagerenteskeun niat dina teh nyaeta ketika takbiratul ihram haletah keur ngucapkeun Allahu akbar hate konek abdi salat fardu subuh bari di kodok. Wah, gitu nyambi kodoan deui nya. Wal tartib baina wa kadala tartib baina qiyam wa qiraa'ah kitu deui teh aya tartib antara nangtung jeung baca Fatihah. Antara nangtung jeung maca Fatihah eta ge teu aya katartiban. Teu aya katartiban. Katartiban. Bareng maca Fatihah da bahkan syarat maca Fatihah kudu naon? Kudu nangtungnya. Jangan nu kaduga naon tah? Jangan nu kaduga nangtung. Apa tadi kalam? Kumaha lamun ngajaja ninggalkeun tartib fa inta amada maka lamun jelema ngajaja ninggalkeun tartib bitakdimi ruknin qauliyin wa salam maupun liyin. Paliin aku ngaheulakeun rukun bangsa ucapannya eta salam. Misalkan salam ti heula. Tahiyat panderi geus diuk-diukna mah nya. Naon tah? Diuk-diukna mah. Atawa keur maca tahiyat. Keur maca tahiyat at-tahiyatul barakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tulikeun deui assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ya shalawatan kan padanya. Urug salam heula misalkeun tuluy maca shalawatan jadi naon? Jadi panderi. Eta ninggalkeun naon? Katartiban. Batolat batal salatu di dieu mah dicontohan kaan sajadah qabla ruku'i sujud sameme naon ruku keur maca nangtung keur maca surah qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad langsung kadepru kana naon kana sujud ai ruku henteu bahkan tinggalkeun naon deui tidak hanya ruku jeung tidak tinggal sujud lah cenah urang mah sujud ulah tuluy nangtung kana naon deui kana ruku tuluy tidak taeta ninggalkeun katartiban lamun ngahaja-haja batal salatna cenah mun ngahaja-haja batal salatna naon sababna litala ubihi karena heureuyanna si jalma bohongan heureung kok salat dipermainkan jangan dong ya jangan heureuy-heureuyan lagi salat itu
apabila Anda memanggihan ini menemukan orang yang heri-herian lagi salat, maka pentung aja gitu tanya kepalanya. Pentung gitu ternyata kok bodem. Itu dia. Boro-boro gitu kau Sayyidina Umarnya boro-boro deui ke salat. Cerata aja jalannya itu kan ngepit teh non. Mesat pedangnya bisi aya naon sampean anu teu naon. Anu teu rata diratakeun make pedang. Set. Balas ku kudu naon. Serius ke salat. Urang mah cenah suku beuleuh we jeung saya masuk yang serius bae pinah naonna tempatna. Tempat salatna pin. Pinah kalau heuleuy memang tanya memang komat halu wah segala rupanya atuh keur salat teh kan kumaha sok ka cikik kuat hayang naon hayang seri maka atuh kudu naon posisikeun diri supaya naon teu hayang seri eta seperti kitu nya kade heureuyan ninggalkeun katartiban heureuy batal naonna salatna ngelakeun uluk salam teh ngelakeun sujud memeh ruku cenah eta aya sujud geuningan batur mah keur maca surat kalaka kedepruk sujud tuluy nangtung deui kana naon kana maca surat deui nya kana maca Quran tuluy kana ruku. Oh eta mah tanggaranna sujud naon? Sujud tilawahnya. Sujud tilawah aya kana anu teu apanya. Aya kana teu apa. Ukur maca naon tah maca surat tas Fatihah. Maca surat tas Fatihah. Kalau batur maca ayat sajidah imam teh nya. Teu bebeja heula di memeh nanya urang pendatang baru misalkan teu nyaho sugan teh tara kitu nya. Maca pas maca ayat sajidah kedepruk ka mana? Kana sujud. Si imam teh sujud nepoan. Tapi nepoan saja naon selalu sujud. Oh sujud naon berarti tah? Sujud tilawah gitu. Kudu apa? Kudu pinter berarti nya kudu nyaho. Tah sujud tilawah sang sujud tilawah para tuli nangtung deui naek tulikeun maca suratna maca Qur'anna atawa tuli kana naon? Kana ruku. Teh eta mah lain sujud rukun salatnya. Lain anta? Lain sujud rukun salat. Batolat salatu wa insa kumalamun kapohoan ieu mah ye tartibna teh henteu tartibna teh gara-gara poho payuin maka eta mah balikan deui we kana rukun ditinggalkeun. Contoh kapohoan tadi mengabduhan salat bari naon bari menghulangnya bari ngulang ngalamun nya qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar kana naon kana sujud kana sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dibejaan kudu tukang kudu keur salat kudu teu salat misalkan atau kumamum subhanallah urang teh naon tah itu tartib ka sujud kuat na eta mah nangtung deui tuluy ruku ya lamun kapohoan mah balik deui ka mana kaluar nangtung deui tuluy ruku teu naon teu batal eta mah da poho teh ieu poho makan teh obarna nya poho payunya dilaihi lamun ingat aya teu aya nu ngingetan dua tiap salat sorangan tinggal nya berjamaah atau berjamaahnya kepoan begitu tas barat maca surat tuli kedebluk kan naon kana sujud ruku kehead cek batun di tukangnya heunya lu ngajab heunya kuat nangtung udah nangtung deui atau kana aya poho nya nangtung we din tah nangtung deui teh ulah dibatalkeun ai poho mah nya ulah da teu batal ieu ai poho mah nangtung deui tuli ruku payu'i dilaihi illa ayyakuna fi misli kecuali kaita jelma teh kaayaan poho nu pohona teh ingetna teh sanggeus aya dina rukun nu eta nu akur sanggeus dina rukun anu ditinggalkeun contoh nya tadi kapohoan teh nya ngalamunkeun naon nya
atas lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kada perlu kana naon sujud. Oh nu ngabejaannya sorangan teh. Tuluy biasa naon diuk anda sujud dua tuluy sujud deui tuluy nangtung deui maca Fatihah. Fatihah tuluy maca surat sanggeus maca surat tuluy kana ruku. Ke ruku ingat keke ai tadi aing ruku rakaat kahiji mah teh naon tah? Teu ruku. Heuh, poho deui. Tak kumaha tah lamun kitu. Berarti ingat nate kenaon tah? Keur dina rukun anu akur jeung rukun anu ditinggalkeun tadi maka eta mah tulikeun bae naonna? Tulikeun bae rakaat nu eta patatimu bihi rakaatuhu sampurna ku eta rukun nu akurnya. Rakaatna sampurnakeun bae maksudna tah sampurnakeun bae eta rakaat tulikeun tidak tulikeun kana sujudngan walago masahabihi anu tadi nu geus kalewat lago teh nganggur teu diitung rakaat anu tadi geus kalewat ulah diitung rakaat kayaknya kumasnya teh kasub nambahan rukun mangkaning lobanya henteu da poho teh walago masahabi atawa inget nate sanggeus rukun kitu tanya sanggeus rukun anu akur jeung anu ditinggalkeun kumaha cenah inget nate sanggeus rukun jeung anu akur jeung anu ditinggalkeun panjang oge kumaha ngomong teh nya tadi teh ninggalkeun naon Mang Abdul ninggalkeun rukunya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kedepruk kana naon karena sujud berarti Mang Abdul teh ninggalkeun naon? Ninggalkeun ruku jeung ninggalkeun rukuna ditinggalkeun tidana ditinggalkeun. Tah lamun poho teu batal. Ingetna teh ke ruku. Maka tulikeun bae naonna? Salatna ngan anu tadi ulah dihitung rakaat. Eta dihitung nu eta dihitung namanya. Dihitung. Atawa ingetna teh sanggeus rukun anu akur jeung nu tadi ditinggalkeun. Ingetna keun naon misalkeun? Ke sujudnya atau ke itidal ayeuna tadi mah urang mah rakaat kahiji mah teu naon tah teu ruku jeung itidal atau ke sujud ayeuna rakaat kahiji mah urang teh naon teu ruku jeung tidak maka tulikeun bae eta rakaat nu eta diitung nu eta mah ngan anu tadi rakaat kahiji ulah diitung nya da teu sampurna teh teu aya ditinggalkeun tong dihitung anu teu sampurna mah ulah dihitung batatimu bi rakaatu ingkana akhiruha kasajidati hasanah ingkana wastawla qiyama kirarqa sibamapu anil matrukata bima badahu wa tadarraka baqi min salati ingkana lamun eta rukun anu ditinggalkeun teh eta akhiroha tungtungna rakaat kasajidati hasaniyah patatimu bihi rakaatuhu kasajidati hasaniyah fa in kana wastoha au awalaha ka qiyam wa qira ruku usiba maf'ulu anil matruki wa atabima ba'dahu wa tadarruka baqi min salati kala ye ingkana lamun aya itu sisa tanah itu rukun anu ditinggalkeun teh tahiroha akhirna rakaat tungtungna rakaat patatimu maka sampurna bi ku eta mislil maf'ul ku pantar anu dipigawe rakaatna ieu si jama ingkana lamun aya eta misil maf'ul itu matruk eta akhirna rakaat kasajidati hasaniyah lamun rukun anu ditinggalkeun teh tungtungna rakaat contoh seperti sujud nu kadua na eta rakaat paingkana maka lamun aya eta rukun matruk eta wastoha tengah-tengahna rakaat au awala tamitina rakaat wa qiyami au qiraati satarang nangtung atawa baca pat Fatihah atawa ruku' usiba maka dihitung maf'ul dipigawe anil matruki ti kasub kanu
tina anu ditinggalkeun. Wa ata bima bada wa tadarroka baki. Wa ata yang datang nyambi makan perkara bada sabada itu matruk wa tadarroka jeung nyusul si jama abaki kana sakalina. Abakia min salatihi. Abakia min salatihi. Oke, teh kumaha maksudna? Lamun kapoan patati mubi lamun kaayaan eta rukun matrukna teh rukun nu ditinggalkeun teh tungtungna eta rakaat contoh seperti sujud nu kadua kumaha lamun rukun anu kana rukun nu ditinggalkeun tapi lamun rukun nu ditinggalkeun teh wastoha tengah-tengahna rakaat awalaha atau mimiti rakaat cara nangtung maca Fatihah atau ruku husiba maka dihitung na amat ulu nu dipigawe anil matruki dihitung tina anu ditinggalkeun. Wa ata bima bada wa tadarraka baki. Wa ata bima bada wa tadarraka baki. Kieu kumaha rada puyeng. Lamun mislil maf'ul ingkana lamun aya itu mislil maf'ul maksudna ingkana lamun aya itu mislul maf'ul eta akhirha akhirna rakaat eta akhirha akhirna rakaat ka sajdati hasaniyah contoh saperti keun sujud anu kadua contoh seperti keun patati mubi rakaatuhu Pengkana sawala kema husibal maf'ul anil matruki. Husibal maf'ul anil matruki wa ata bima badahu wa tadarraka baki. Contoh ninggalkeun sujud kadua. Ninggalkeun sujud kadua. Ingat-ingat teh keun sujud kadua deui rakaat kadua. Nah, tadi rakaat kahiji mah sakali we teh naon teh? Sujud teh keur inget rakaat kadua sujud kadua inget teh dina naon ta dina sujud kadua keur sujud kadua ingat bahwa rakaat kahiji mah henteu sujud kadua kur sakali naonna sujudna maka patatimu bihi rakaatu sampurna ta eta rakaat nu eta mah ku eta sujud nu kadua anu lagu masar nu katukang anu tadi rakaat kahiji teh dihitung kumaha lamun mislil maf'ulna husiba maf'ulna matruki pantar nu dipigawena teh mimiti rakaat atawa tengah-tengah naon tengah-tengah rakaat contoh seperti kenangtung dina salat atawa maca Fatihah atawa ruku husiba maka dihitung maf'ulu anu ditinggalkeun anil matruki dihitung tina anu dipigawe husiba maka dihitung maf'ulu dipigawe anil matruki dihitung tina anu ditinggalkeun wa tabi mabalo tadarraka baqiya min sholati ata datangkeun bae jama badahu oke itu kumaha lamun mislil maf'ulna dina mimiti rakaat atawa dina tengah-tengah rakaat contoh nangtung maca Fatihah atau ruku maka eta anu dipigawe teh dihitung kaasup kanu ditinggalkeun wa tabima badahu sarua bae kelat misalkeun rakaat kahiji teu Fatihah ya rakaat kahiji mah tepat ya inget ye ke rakaat kadua keur maca Fatihah inget ayeuna rakaat kahiji urang mah naon teu maca Fatihah maka husibah maf'ulu dipigawe eta dihitung kaasup kanu ditinggalkeun tuluykeun be sarua sampurnakeun salat eta rakaat nu eta wa ata bima badahu datangkeun sanggeus Fatihah aya ruku jeung saterusna wa tadarrokal baqiya min sholati susul nu sejen sakarina di salatna sampurnakeun salatna.
sampurnakeun salatna. Walago jeung nganggur laga naon masahabi anu kapohoan tadi ditinggalkeun mah eta mah lago teh naon laga nganggur teu dihitung ai mah palu sahyan wa ma baina matruki wal muslim maf'ul ari masahabi teh nya ma baina matruki wal mislil maf'ul perkara antara anu ditinggalkeun jeung mislil maf'ul jeung pantar anu dipigawe perkara antara anu ditinggalkeun jeung anu pantarna ditinggalkeun keke mang kudu singkat ieu tadi teh misalkeun namun kapohoan antara pohon teu sujud kadua entah misalkeun Abdul Latif teh poho teu sujud kadua dina rakaat kahiji mah sujudna kur sakali ingat dina naon mah dina diuk antara sujud dua mah maka aya big pilihan heula ngan tuluy nangtung poho tuluy nangtung ingat na teh keur sujud kadua rakaat kadua sujud kadua rakaat kadua ayeuna rakaat kahiji mah urang teh teu sujud naon teu sujud kadua kumata anu saperti kitu maka tatimu bihi rakaatuhu sampurna eta rakaat nu eta mah ngan laga walago masahabihi antara tadi ninggalkeun sujud kadua aya naon aya Fatihah aya naon di aya ruku aya i'tidal aya naon di aya sujud kahiji aya diuk antara sujud dua jeung eta sujud nu eta lago masahabihi laga teh nganggur ulah dihitung ma baina maktuki wa misi maf'ul perkara antara anu ditinggalkeun jeung pantar anu dipigawe laga ulah dihitung kecuali paingkana wasta lamun mislil maf'ulna teh aya mimiti rakaat aya atawa tengah-tengah rakaat lamun mislil maf'ulna aya mimiti rakaat atawa tengah-tengah rakaat misalkeun rakaat kahiji teh teu Fatihah ingat rakaat kadua mimiti eta mah nya rakaat kadua ayeuna rakaat kahiji mah urang teh teu naon tah teu Fatihah tah ingat ke rakaat kadua tah eta mah dihitung husiba maf'ul ni matruk dihitung eta mah nu eta Fatihah nu eta nya dihitung tulikeun sampurnakeun eta rakaat dihitung nu eta ngan kahiji mah rakaat kahiji mah ulah dihitung rakaat kahiji mah ulah dihitung rakaat kahiji ulah dihitung faidatun ayat hiji faidah qol aramli sasawuran asy'aramli wa mualatu sartun la ruknun adi tuluy-tuluy dina salat eta teh naon syarat lain rukun sawwaru hal imam bi alla yutawila ruknal qasir padatwil qatiun laha sareng ngagambarkeun kana eta mualat saya imam saya tanya maksudna abi alla yutawila rukna kade ulah naon manjangkeun kana rukun anu pendek lamun manjangkeun rukun anu pendek eta teh qatiun laha matak megatkeun kana mualatna salat matak megatkeun kana tuluy-tuluyna salat rukun pendek teh naon eta aya dua i'tidal jeung diuk antara sujud dua lamun tanya tidak atau diuk antara sujud dua dipanjangkeun i'tidal dipanjangkeun nepi ka kanyat maca Fatihah cenanya atau diuk antara sujud dua dipanjangkeun ngaluwihan tina dikir anu masyru' maka eta batal tuluy-tuluyna salat ketika batal tuluy-tuluyna salat eueuh syaratan aya eueuh syaratan mati salatna naon batalnya salatna batal
lakin laisa fi payanun tol eta rukun salat nomor kasabaraha nomor ka-17 kudu tartib tartib teh perele datangkeun sesuai naon gitu runtuyan sesuai runtuyan. Faslun al jama'atu ala dzukuri wallahu a'lamu bissawab.